Celak, aya nu ngecelak getih beureum. Kuring tangga eueuh nanaon dina langit kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baraya Kang Has di mana we ayana? Insyaallah dina ieu waktos Kang Has seja ngalajengkeun carios pondok basa Sunda 3 bagian anu mana dinten ayeuna nincak kana bagian kedua. Kalayang judul Salambar Kertas Yasana Teh Adelia. Yang akan kasepuhan Kesuanci tengah peting can bisa perem. Salaki masih kadenge ngobrol di tengah imah. Lampu cepor kakali cesan jika nunurutan panon kuring. Rep kuring tibra dina impian endah. Bel dina HP disada. Jam 4 subuh disetelna. Kuring ngorejat kesang ngagarajag ngapan ngehegak. Sajorelat nu make baju hideung buuk panjang ngiles ninggalkeun hordeng nu nyingkap. Carancang tihang mumuluk geus ngajagrag. Yang harapan salaki bet asa teparugu ting naon sabab manehna jika nu hare-hare kakuring. Nyamuknya mantap dan susah tidur, jadi kita nongkrong semalaman. Pokna salah sahiji babaturan salaki cacarita. Ngantuknya sekarang ya, terus saja dulu bentaran. Cenah salaki nembalan laju muniang plus ka kamar. Kuring nuturkeun gek diuk gigireun nu ngagoler bari ngadengdang sirah. Papa ngantuk, tadi malam gak tidur. Cekeng kuring ngasongkeun dua pananya. Iya, tidur bentar ya. Walona tengah ngeret ka kuring jol ngaguher. Kuring ngahulang sorangan mikiran sababaraha nu kajadian nu karandapan sapenting tadi. Soloyong kana meja toilet ngilikan deui buku harian nu tadi peuting. Pangangguran kuring ngotret sapada dina lambaran kedua. Saha nu tadi peuting nangtung satu kangen kuring. Jeung saha nu buuk panjang keluar di kamar nu disarean ku kuring. Salila-lila kuring ngahulang hareupeun eunteng. Tembong aya nu nangtung bari seuri satukan kuring. Kepek gentak kalieu ka tukang. Suung salaki masih ngedeng. Astagfirullah. Bulu punduk ngadadak muringkak. Har, nah bet kieu. Kuring ngagerendeng bari ngusap beungeut. Gap deui kana buku nu tadi kapireng geus nutup sorangan. Bray, dibuka deui lambaran kedua nu tadi dieusian ku kuring. Leungit. Penasaran dibukaan, teu panggih. Da sidik dina lambaran kedua. Wanci hanut moyan geus saged deuk miang. Kapanasaran kuring gede kana eta buku.
Teu bebeja kana boga imah, buku diasupkeun kana kantong. Amitan kana boga imah, kendaraan kebat murun di jugjug. 2 jam kaharak nepi. Tempat nu jauh kaditu ka dieu. Sakapeung ngarasa ngarumas. Tapi kuring geus kagok nilu. Tapi ku ayeuna mah asa beda. Salaki di iluan teh teu cara sasari. Aya nu robah dina sikap jeung tingkah polahna. Pah, akhir bulan ini kita pulang dulu. Teh Ipah mau nikahin putra sulungnya. Kuring cumarita nalika salaki balik dinas. Boleh, nanti papa jadwalkan. Cenah, manehna ngawalon bari ucul-ucul ganti baju. Kuring diuk dina meja gawe, ku siwel ngaluarkeun buku, laju ngotret. Geus 3 bulan, kuring di dieu, minggu hareup dek mulang ka lembur. Salaki ngadeukeutan, kentak kuring nutupin buku. Buku siapa, Bun? Perasaan kamu nggak punya buku seperti itu? Pokna bari kerung. Iya, bunda nemu di laci Pah. Walon kuring rada gugup. Oh, Walona pondok. Laju ngagoledak kana pangsarean. Kareret ku kuring buku muka sorangan. Garamang dicokot. Tulisan kuring leungit deui. Aya tapak nyoekeun. Astagfirullah. Kuring ngajengkat, tapi penasaran kutrut nulis deui. Saha anjeun? Aya perlu naon ka kuring? Celak, aya nu ngecelak getih beureum. Kuring tanggah eueuh nanaon di dalam langit kamar. Beuki penasaran, laju ngotret deui. Butuh pitulung abdi. Salila-lila buku ditutup. Eueuh nu robah. Wanci nyeret ka tengah peuting. Ibu, awak minta tolong mampir kalau berkenan ke tempat di mana awak berada. Nunga janteng, tungkul ngungun, buuk ririaban. Kepek, kuring korejat. Kuning masih dina meja, kasarean. Kerentas hate. Red kana buku kentak dibuka. Tulisan nu tadi leungit. Mun kieu carana, kuring kudu mulangkeun kana ieu buku. Kerentas hate. Laju ngotret deui. Aku janji minggu depan pulang dan akan mengembalikan bukunya. Lambaran nu bieu dituliskeun ngageleber jika ketebak angin. Laju leungit taya tapakan.